kaduhung kaliwat langkung hante nyembah kayang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Loba jelema nu muriang parah. Dokter ieu, ahli hikmat ieu, kiai ieu teu cager-cager. Nah, meureun aya sesuatu di dirina sedekah, sedekah jadi cager. Teu saeutik teh jelema nu kos kitu. Entah tadi da ieu pusing bae, boga permasalahan teh anggeus pusing bae. Geus ka dieu, geus ka ditu, geus wirid ieu, wirid itu, tapi tetep bae pusing bae. Sedekah, cager. Urang mah teu percaya sih. Cenah kiai, ya kunaon hiji awak ieu garuse bae, maju. Nomor kedua puyeng bae. Panyakit ka dokter mah geus ditek dokter eueuh panyakitan, geus dirongsen sagala, geus di USG. Di USG masih mah atuh meunan hamil. Geus cenah kiai. Ieu tentu teu cager-cager obat. Oh, geus beat teh geus kitu mah sedekah. Sedekah ya geus sedekah. Insyaallah ku sedekah mah dengan ayat ieu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ke didoakeun lah. Datang ai dihareupeun mah datang ka imam kiai mah kos kitu cek cenah teh nya. Kunaon? Aing mental jampe ka nyana, minta didoakeun kita sedekah. Dasarna teh mah kiai bloon. Kita sedekah teh bloon. Bedak ya Allah ya Rabbi. Aya jelema nyel pelit kan jelema pelit mah bakal didaroakeun teu beres ku batur. Ingat ka dongeng Abah bae. Dongeng Abah teh akan aya jelema boga gudang. Boga gudang barang. Sok dipalingan bae ku jelema teh. Geus ka ahli hikmat, geus make herder geus dipalingan keneh bae. Tah, ieu kumaha ieu carana bebejakan ka Abah. Ih, ciri ieu kula masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang dipalingan bae teh beres-beres. Ya Allah ya Rabbi geus bake centeng, satpam, herder tapi tetep bae maling bisaan biasa cagen. Geus deui kos kitu mah ulah deui cara sedekah bae. Sedekahna ka dinya bae ka urang dinya. Sedekah insyaallah mah. Toh, kiai kurang kumaha teh. Ih, hayu geura ge. Sedekah insyaallah mah dilaksanakeun da kunyana sedekah. Kayak saminggu deui ka dieu sedekah. Bener bae, hebat. Nah, jelema datang dah ku. Dek maling sianya. Dek maling nu pahajinya. Ya, goblok. Lamun sia dek maling, ya aing padahal dicanteun naon henteu. Padahal mah ngadibereji samsu doang. Tapi kan kabeuli eta jelema. Awas ya, geura maling nu pahaji, ya aing kalang dadana dititanteun naon henteu ta sedekah teh manjur tah. Manjur tah. Mah kabur atuh deuk maling teh. Meunang 2 poe kadinya deui aya deuk maling teh. Sia deuk ka mana sia lontar-lontor kadinya. Deuk naik sia ka luhur, jalan tukang. Deuk malingnya. Goblok sia. Yo. Ye, aing tatanggana ye. Lamun sia deuk maling kadinya jeung aing sia tarungna. Ye, cak pamalingan pun jadi kos kieu tuh ya. Tuh, eta gara-gara sedekah. Coba lamun teu sedekah, sia deuk ka mana maling, taling abak. Ye, eta sedekah teh kos kitu. Taling. Enggak sanggup jawab aing. Emang kunaon si pelit. Eta sedekah teh nyat paman sorangan. Eta Abah eta dongeng Abah eta bocah ka harti kan urang ku logika ka harti. Lamun pelit eta mah sok inget ka dongeng Gus Dur deui bae. Ada Gus. Kiai keur di pondokna teh kan keur di pondokna teh nyana babarengan kuari geus masing-masing di imah. Geus masing-masing di imah kuari silaturahmi kan hangat tah. Pada geus jadi kiai. Batotang pelukan alhamdulillah. Kumaha cerita nu alhamdulillah urang bersama gahan ngaji kieu. Geus wah usul ka balik teh cenah. Mun naon kana meuli hulumbe. Meuli hulumbe langsung diopor masa kalia. Dah diangsongkeun kadinya 2 hulumbe 2. Dahar barang. Kan santrina teh nedeukeun memangnya hulu beak gitu kan.
santri nu mawaanana pasti sakira ceuli da wae kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok ayo dar wah itu polona bungguna sakira ieu inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu tahar gua ngobrol deui terus jangan ngomong ceulina mah moal di dahar meureun nya bagian urang nu mawaan gitu. Gitu. Kayak ngobrol tuh. Endah nawaran, tak celina tenengeuna. Aduh. Cak santri ditawarkeun. Celina, oh ieu mah impuk. Oh bener. Biak deh celina. Geus bae tempel badi teh kan teh loba ieu loba dagingannya. Meureun daging eta mah henteu. Tah ieu teh dagingna teh dibelahkeun. Dibalikeun deui. Oh, cak santri teh beak kabah. Jangan kurangnya nyana di luar sini toel goblok cantik tolol di ongkoh sini toel kurang teh kebagian sakit ngediti baru uplak teh atuh dahar sono pantama dahar sono babaturan di pondok atuh bari gegara di kiai datang kadinya lain sadahar-daharna pantama sono gembul atuh sono mah pan dahar nyanang harewas letahna mah moal berarti urang kebagian letah urang dua bantu geus pikiran aja dibukakeun dikitukeun tah letahna tah ditarik cak santri beak kabeh beak dibulak-balik tinggal tulang doang. Aduh, orang kebagian caina. Caina diangkat. Aduh, nasi. Tah, Gus Dur balaina naon? Nyana mah kos kitu tah. Di tukang kumaha teh cak santrina, dasar kiai pelit cenah teh. Murid ge ka kiai ngadoakeun teu bener ka pelit. Kita pan murid ka guruna eta. Pelit kabeh ge. Beak kabeh jeung cai-caina teh cenah teh. Tah eta Gus Dur bisaan. Murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae. Kurasaan pelit jadi teu ngadoakeun bagus. Tah mantak ge ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun yang mawaanan. Yo urang lamun ngadahar kadu teh teh ulah deuk beagung kabeh ieu pan si eta mah. Si eta mah jurig ngadoakeun teu beres. Jurig ngadoakeun teu beres. Tama kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh ku galedeg gitu. Ujak aingan sakali cak meng. Itu mata datang ke kuari, larang sadang hirupna nya kos itu. Ujang baturan seutikeun wayahna. Geus atuh urang mun kado tah. Oh, ieu nu mawaana saha ieu? 3-4 nyamplung mah pikeun. Urang ngadahar ulu embe. Oh atuh, ai letah-letah naon pikeun gitu. Bawaan tah ka ditu tah. Aya keneh. Panai bawaan keneh nyana geuna. Pelit cegeuna teh. Tak eta. Jadi eta sodakoh teh sodakoh Masya Allah nyat taman urang sodakoh nyat taman urang kan jadi kukumah be eta kodongeng Ki Asad kan Ki Asad eta kapan murid ke Khalil eta kumaha gitu di masjid rame naon rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal. Wah bebejakan ka kiai urusan kos kitu bebeja ka kiai atuh urusan sendal makan kiai kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh ini mah teu bebeja ka kiai bae jadi kudu leungit sendal ieu mangkana ieu di lokasi kiai cek nya teh kumaha ieu cek kiai teh puguai leungit goblok ya kunaon bebeja ka aing tapi kan teu kitu kiai mah tetep be cek nya ke urang tarekahan lah urang taregan ngintip ieu ngintip itu tetep be di palingan keneh wa deui cek asan teh gengna ku aing kudu aya geng di dieu geng pamalingan ari panggil bere rokok panggil deui bere rokok deui bere duit kadang-kadang cek geng teh bager amat teh kiai nya masyaallah ngomongnya nih kiai barangkali ada kerjaan buat saya enggak ada lah. Kalau mau mah tuh, kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal, coba di situ. Jadi satpam dah, nggak usah sholat Jumat dah, situ mah dah. Satpam aja dah, udah tenang, nyana nggak rasa bunga kan, menang mandat di kiai.
paling nu maling anak buah aing cek cenah teh. Tah eta langsung jadi satpam nya di dinya. Atuh emang pamalingan ge anak buahnya anak kabeh. Aman. Kunaon eta? Di Samsu doa. Tah bere. Aman. Masya Allah. Kebelah dia sajumah, 2 jumah, 3 jumah nyana kieu bae di hareupeun masjid teh jadi satpam. Nyana mikir sorangan. Cek nyana di satpaman kan lain kiai bae. Tukang beca, tukang toge, tukang manja aing eleh punya anak. Ai sendal tukang beca ku aing di satpaman aing teh salat Jumat goblok di aing mikir sorangan nyana. Mikir sorangan. Akhirnya kan nyana bebeja ka kiai deui. Hei, saya sekarang mau salat Jumat. Itu ntar sendal siapa yang nyatpamin? Ceki Hasan teh, udah nggak usah, ceknya teh sekalian situ beblokot dah. Ya enggak, saya mau sholat Jumat Pak Kiai. Ntar sendal siapa? Ntar banyak yang maling lagi. Ntar ada anak buah saya dah. Iya terserah kalau gitu mah, mandat kasih siapa? Kasih anak buah. Dia dengan anak buah. Lu, gua mau sholat Jumat nih. Bos mau sholat Jumat? Iya. Atuh gak jadi geng lagi bos. Masa geng sholat Jumat? Jangan banyak omong loh. Udah, awas tuh ya, sendal gua tuh awas, yang terutama sendal gua. Ya, sama sendal kiai, sama yang lain mas bodoh dah. Awas loh ya. Kalau kedengeran ada yang kecolongan, lu yang gua babet. Waduh. Akhirnya si geng sholat, ya sholat Jumat Allah, biasa sholat Jumat berikutnya sholat Jumat. Cak itu anu dititat ya. Sia aing teh kapan geng kene manja aing titah nyat paman sendal geng aing. Goblok bari atuh aing maning sholat Jumat cek nanti ya. Dari barakos kieu mah. Enggak saya sholat Jumat, bebe jak kageng gua mau sholat Jumat. Entar sendal biarinlah pokoknya mah. Enggak akan hilang yang nyolong jago kita. Sial, biasaan ke kiasan eta mah soal mata waliullah eta kiasan mah. Atuh salat Jumat kabeh cek kiai eta. Entar kalau pada sholat Jumat ini siapa itu yang nyatpamin? Enggak lah, udah enggak akan hilang. Emang kena kiai na geus nyahoeun ieu padahal mah enggak ada dijamin dah mas saya dah. Geus nyahoeun cak kiai sia ieu. Eta lawan ieu keur carita sedekah. Ieu nu ka harti kurang bae ku ka harti kurang bae sedekah. Je nu mantak kaji pendi di Mekah leungit sendal deui. Di dieuna malingan sendal bae. Asal ke masjid ini sendal, asal ke masjid boh hewel ieu lagi aya diajak balik lagi moal cenah geus kieu emang kunaon sendal leungit deui bae cenah aju kunaon teu kuat cenah panas ya rasakeun di dieuna malingan sendal bae atuh kabawa ka Mekah atuh ai kula makan merean sendal atuh ditu anakan sendal anakan kok jadi 2 ya sendal tuh jadi 3 sendal. Masya Allah heran ieu zaman abah baik zaman abah ka Mekah babarengan keluarga kabeh aju pan baheula mah di luarin Masjidil Haram aya paranti sendal diasupkeun ka plastik ditaliat kula nu nalianana sekeluarga kabeh bangsa jeung nu sejen-sejen lah dihicikeun teundeun di dinya beres urang keluar dibuka teu robah eta teh teu robah plastik nah eta talina ge kos kitu jakola buka eueuh hiji padahal eueuh eta teu kaharti eta ye teu malaikat menyulusup ka jero bisan abah dari bae abah tah mari bejakeun lah sia deui ke sedekah ya Masya Allah luar biasa bedas sedekah mah encan di akhirat di baheula di dunia bae tah bedas sedekah nah ieu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha cokot ku anjeun Muhammad dina harta-harta eta sahabat anu tadi manehanana tobat hayang ditarima tobatna cokot jadikan sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha anu bakal ngabersihan jeung nyucikeun ka dirina cokot ku Kangjeng Nabi seperti luna wa tasaddaqa biha ku Kangjeng Nabi disedekahkeun
wa sholli alaihim Kanjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunana beuh inna sholataka sakanul lahum lantaran doa anjeun teh Muhammad ngajadikeun ketenangan ngajadikeun rahmat wakilat tumakninatu ngajadikeun tenang sebab naon ku doa Kanjeng Nabi teh biqabuli taubatihim diterima tobatna endeu kumaha teh senang wallahu sami'un Gusti Allah maha ngarungu alimun maha uninga kajenteung kumaha ge urang ieu sejuta kali dosa ai urang babalik ba Allah maha uninga maha ngarungu ulah sieun rahmat Allah mah gede jek babari hayang ditarima tobat teh urang teh beda-beda jalan hungkul aya nu ku ngaji aya nu ku sedekah aya anu ku bantuan aya anu terus betafakur Allah nyieun jalan bagi jelema anu endek ditarima tobatna beda-beda aya anu geus kieu bela aing geus moal ka mamana aing ngaji bae lah tobat ka Gusti Allah eta teh jalan tobat anu dibere daek manahanana hudang we ti-peuting salat tahajud maca sholawat jalan tobat aya anu hayeula aing keur ngora ieu da harta aing loba ieu bae sugan aing mah ieu ja ibadah nu sejen mah teu bisa sedekah jalan tobat macem-macem jalan tobat Masya Allah aya anu tengah haja aya anu tobat tengah haja tengah haja tobat tengah haja ongkos kieu aya kiai kitu diundang muludah kiai diundang muludah dihareup nya numpakna kieu dibuka kopiahna karena aja bari nyantai we 9 sampai 10 lah lewat kota barang datang ke lampu merah ayo WTS Pak bos boleh nggak saya ikut boleh katanya naik ya, naik ya, barangkali bapak butuh teman semalam ini saya siap untuk menemani bapak oke kiai nah hebat ya kiai nah potongan pudoli meren mah ya oke ngobrol di mana nanti kita malam ini cik mana ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa ajuk kiai nama kayak kopi apa maju pakai sorban jejak wetes dia banyak kiai salah aing ini bapak kiai ya mungkin enggak saya turun aja di sini turun enggak boleh temenin saya sampai semalam ini enggak saya turun aja turun jangan Pak Kiai mau kemana? Muludan. Saya turun aja. WTS ke bawah. Di jalan kayak gitu saya turun. Jangan ikut aja muludan. Ntar habis muludan baru kita cari hotel. Enggak. Kayaknya jihadnya namanya kiai ke hotel. Enggak saya turun sini. Jangan. Udah ikut aja muludan dulu, ikut dulu. Saya kan nggak pakai jilbab, saya pinjemin. Gampang jilbab mah, sorban saya juga bisa. Geus ngageter-geter wetes je, saraing muludan. Datang ke tempat muludan, atuh kiai teh kan nginjem. Bu sini, kenapa? Ieu nginjem heula jilbab ye, ibu nyai tinggalin jilbabna. Oh iya. Beres ya. Tuh pakai jilbab. Waduh, waktu wetes kan gesadang dan wetes cambrok nyawa saya cambrok atuh pakai jilbab kabaran ada gelis WTS na bajuna rada rapi yes. turun kiai na pajar pemajikan kiai kan wow disambut anak disiuman ulu bulak-balik ibu kiai maksudnya ibu kiai alhamdulillah jarang-jarang kiai bawa istrinya baru kali ini
Kiai itu nyumbay kiai aya hakan Gusti eta. Langsung di forum bawah. Nah, langsung kan misah tempatnya. Ibunya ini dalam aja. Iya dalam. Di jero antri Jerman Nusa Salaman tinggal WTS. Aduh, aing jadi kosnya cak jana ieu. Sial kiai goblok cak jana. Di hatena. Atuh terus bae tuh karena ke ibu kiai atuh dihormat atuh. Segala susu, segala kopi kanaon kahayang. Tapi nyana teu jembar. Lantaran hatena kan lain muludan jana mah. Aing jadi kosi sakit. Terus bae dihormat muludan lah biasa. Kiai teh nyaritakeun dina muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah teh loba WTS. Terus loba pezinah nyana terus menyimak cerik nyana didinya. Terus ieu nanti toel ku jamaah. Ibunya kok nangis. Kunaon nangis? Teu nanaon. Sedih ibunya sedih. Ngadenge suami ngomong kok gitu sedih. Ya Allah ya Rabbi, atuh kabeh kita nu hadir di dirinya cerik. Nyerikan ibunyai. Cerik kabehan. Masya Allah salokasi eta cerik kabehan. Ini di luar. Kunaon sih carerik? Ibu nyai nanganekeun suamina cerik. Atuh mah nya cenah urang teh cerik. Cerik deui kabeh. Masya Allah. Tinggal eta WTS bingung goblok cek jalan teh. Aing dicengcerikan ku kabehan. Selesai ceramah. Beres. Langsung kan balik. Terus bebejatan nu diinjeman jilbabnya bawa aja ceknya nanti nggak usah dikembalikan. Oh iya terima kasih ceknya udah ya pakai nyai ceknya nanti bagi kasinggung bayinya nah uduk naik ke mobil gen usah salaman kanyana bat datang ke jerok ya terus mau turun di mana cek kiai teh ikut Jangan ikut cek kiai. Di rumah ada mbok saya. Kiai bingung nurunkeun tadi yang turun diulah. Kuariman dek turun bungen. Wah bahaya cek kiai. Cek kiai nya WTS nih Pak. Waduh. Akhirnya dia omongan saya itu menang mah cek ngana tetep kuda turun lagi. Turun diberi berkat. Bere deh duit ala kadar balik ceri WTS kieu beja ada di markas jana kalau bari tipe 3 daharan cau berkat sangu berkat terus ya neuleunya ada dibere duit aya meureun 1 juta mata ku kiai teh ngalamun langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulya teh kos kitu cekna aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTS di cariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik cekna teh eta aing pajar ibu kiai geus detik kiai aing tobat ka Gusti Allah ngadi-ngadenge pantai ceramahna ceramah kiai di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan masyaallah karim jauh jeung kehidupan abdi eta teu kanyahoan tah teu karasa tah tobat teh kan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai nu mantep ge goda kiai kabablasan sia tambah deres kiai du digoda ana wali harus modal si eta. Artinya mah hayang digoda. Masya Allah. Tapi naon eta? Keur carita hikmahna dibere duitnya na kikiran ya Allah ya Rabb. Ieu nu biasana menang duit teh lain hasil tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi caknya mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sedekah dibere berkat. Sodako eta haju beda menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ge
Ye, atuh caunang muludan makan lain deh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Katakan asuh kacau. Atuh kan aya sinar, asup ka dinya set. Aja didaharkan ke urang. Masya Allah, seger. Daharkan ke anak urang, seger anak urang. Anak urang isuk-isuk. Ya Nabi salam alaikum. Ya Rasul. Hai, siapa yang habis arep emang ngilu muludan henteu cek cenah. Kok kasurupan ya Nabi salam. Sau. Kasurupannya Nabi salam dah budak, penang berkat. Manfaatna. Geus ulah didengekeun Muhammadiyah sekarang itu. Tah manfaatna, masya Allah. Ay anak nak kasurupan, ya Nabi salamnya nazir. Ay bapak atas mulu dan tersubuh. Niatna terberes. Tah ya sodakos, cerita bab sodakos. Kemanfaatanana masya Allah. Timimiti gudang tadi, datang ke WTS tadi di sodakohan mah, ya Allah ya Rabbi, geng. Anu di berean dae terus taluk datang kajana salat Jumat terus-terusan tobat. Neuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkus sedekah. Anak urang ge lunakna ge geura ge di berean. Saya tak cenah hayang meuli HP, beli ka sia. Ulah careka. Geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia. Beli deui tah ku sia jang ceuli sia tah HP sia. Antingkeun di Celisia. Beli deui teh irung HP-an. Kayaknya anak kiai aing we cenah mabok HP ya mah ya. Nya mah abah aing cenah bangun marahin amat lah geus mau HP. Daripada dicarekan mending belean aya. Iya. Belean. Masyaallah kan. Loba dongeng-dongeng ku sedekah maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh neng ka mana tuh nyatanya kos boga beungeut bae insyaallah. Ya Allah ulah dimarah coba isuk sekali deui neng balik neng je gaca ya Allah Masya Allah ulah yes beli apel 5 kilo pangkirimkeun ka ditu dijakeun dipepen gitu. Assalamualaikum salam nana tak apel tidak pepen nana pen pondok teu di lawang ambo di lawang heula kebel-kebel mah tunggaran kadaharan cokot kan beneran 3 poe jeruk 5 kilo 10 Assalamualaikum teu saya dipepen naon eta jeruk bawa ke jeruk boleh je ate mah kumaha gitu ku sedekah mah lunaknya lagi ya Allah ya Rabbi lewat gaya neng di mana teh pabrik deres kan ngajawab bari meuceun-meuceun beungeut ge ngajawab kamari mah ngaca enak mana iku mah pabrik gitu tah geus aya soraan kan ku ari mah nah pokoknya aku bajingan mah beunang bae naon ge. Sodako. Maksudna keur carita sodako, awewe hese kumaha bae ge. Je, komo awena kanyahoan hayang motor, bawakeun motor teh beusi di ka mamana pake bae kitu. Pake bejakeun ka dieu. Tutur-tutur. Assalamualaikum, nanda motor tisa dipepen maksudna naon? Beusi di ka mana ieu pake bae. Ji maksudna dibikeun teh naon? Henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu. Tah konsina tah STNK na ya lagi kan kieu bager amatnya bager ai beungeut teu sabaraha cenah bager tah kan boget gitu tah itu kaset tapi cek ngeliat kurang bager tapi sieun mah ai dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang gitu. Tapi bager tah wae gitu. Nggak, apa nggih? Neng, di mana? Pabrik. Emang mana jenuh kenal gitu. Ya tah, stek and zip ngaranna. Tuh, mulai gitu.
Diantarkeun ku Assalamualaikum salam ieu naon antarkeun motor pake bae geus ulah sieun-sieun atuh pokona malah laki mah pake bae teh maksudna mah untuk merogoh hatinya kan tah eta sedekah babari jasa geus ka ditu nama masrahkeun diri anu tadina urang budak jana kuari mah nyana budak urang kuna teh sedekah nu tadina daekeun bisa jadi teu daekeun tadina urang geus aya jalinan I love you cinta beuh panas ahmarana geus panjang panas ka tiba-tiba kuari jadi kos kieu horenganan kurang sedekah baheula makan disebutna mahugi sedekah keneh teh ge ngan bahasana kabebena mah mahugi sedekah eta ge sedekah juring ieu mah keur carita bab sedekah jadi ngaleuleuskeun hate masyaallah belah dituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha dongeng sedekah mah geng bisa jadi tobat WTS bisa jadi tobat disodakohan kos gitu kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sedekah mah bisa jadi luluh polisi galak ke orang sedekahan ke orang kerjasama jeung nyana moal daekeun angkep sejuta kali urang boga kasalahan moal daekeun angkep kajian kumaha ge urang teu make helm aya polisi di ditu ya sia sudah teh saha kitu ulah kitu atuh di hareupeun aing mah dadah moal daekeun geus sedekah alhamdulillah ieu keur carita asli da khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha eta mah urang aja sedekah muludan di masyarakat kanyahoa mengaji pendi cenah kunaon sedekah mulut teh lain nyokotan sedekah nu benci da lain saurang salembur tapi lamun urang sedekah ngaji pendi cenah mere kebo jang muludan salembur nyaho kabeh mah keur carita nyaho belan nyokot salembur nyahoan kabeh demantak eta nyana kuari kos kitu teh salembur nyahoan kabeh kos kitu kunaon cenah kos kitu pokona mah eta salembur nyahoan eta sedekah bedas sedekah ya Allah bedas sedekah lain non gitu ngaranna lain letik-letik bedas duniana akhiratna bedas gas di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan kok tiiseun amat eta mayungan sedekah urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu ku nya jadi tiis ate di dunia bakal karasa jaga di akhirat tiis Masya Allah mait anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katulungan aku sedekah bisa katulungan anakku sedekah mait ya Allah ya Rabbi bedas jasa sedekah khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi shalli alaihi doakeun ku anjeun Muhammad sebab doa anjeun teh sakandulahum ingin katentreman katumaninan ya Allah wallahu sami'un alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata an ibadihi apakah teu nyaraon geus ditakrir apaleun para sahabat lobana jeung para rekan bahwasanya Gusti Allah teh narima kana tobat ti para hambana wa yakhudhu jeung narima kana sedekah-sedekahna apaleun geus dibejaan ti jem 3 keneh ku Kangjeng wa anallaha jeung sanyana Gusti Allah wa Allah at-tawwabun sangat narima tobatna terhadap hambana ar-rahim turulas asih ka hambana memantak di dia istifham li takrir tujuan daripada istifham ieu teh
ngahudangkeun kana tobat, ngageurakeun kana tobat jeung sedekah supaya urang kabehan secara umum daek tobat tur daek sedekah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa tobat tur dibere daek sedekah, dibere babari sedekah sehingga ngajadikeun cukang lantaran salamet jang diri urang, sedekahan diri urang, sedekahan indung bapak urang, sedekahan dulur-dulur urang, abe urang jaga di akhirat babarengan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni surga Allah melalui sedekah-sedekah urang bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma ihdina siratal mustaqim.